Sampurasun. Haturan pamiarsa wilujeng tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu kapihatur nyaeta Ngalajur Nafsu karya Bapa Entang Sumarna. Simkuring Asep Hadian ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Waktu nerima ieu barangna bari can ngajangjikeun bade nyawasan kahayangna ukur nuhun bae parantos diperhatoskeun ku Den Musna katampi kintunan teh sing mangpaat ayana di abdi oge sing kagentosan deui sakur anu dipaparingkeun ka abdi teh ku Pangeran kitu be. Abdi mah talatah deui kacerosni teh mak perkara mika cinta ka abdi atuh duka teh teuing mak tina ieu barang anu dipaparinkeun ka abdi henteu nganggo perjanjian nanaon mana buktosna upami janji kapan ayeuna mah kahijina ge kedah bruk-brak kapayunan sepuh tah janji pasinina tah minangka panyangcangna kasaksi deh ku tatangga atuh sakurang-kurangna bae mah hiji atawa duaan Kitu deui ceuk Nyi Marsina bisa naker malikeunana indungna ge molohok barang dikitukeun sigana dipikir-pikir caritaan anakna teh ku saliwat meh memang inya kituna teh bener. Nyi Marsina keukeuh deui butuh Iya Nyai Marsina nya eta mah oge ngarti taya perjanjian itu ieu sumawona mun ka emak anu jadi kolotna sakumaha ilaharna nanyaan jeung mere panyangcang sakumaha ilaharna nanyaan jeung mere panyangcang jeung hidup ge janji taya bukti dina susuratan jeung segel kapan nganu jadi pamikir emak mah leuwih jero tina soal pamajikanana mun nyahoeun engke kaharep boh iraha bae be ieu mah Den Musna hahadean jeung hidap tangtu bae dasah henteuna meureun panas nyeri ati ku salakina dipangduakeun hate bari ka urang pisan anu sahandapeun pangabogana tur pangartina leuh kumaha atuh geuningan brehna ka dieu emak katempuhan wirangna emak keneh nu bakal milu nyerina rehna anakna dicarekan ku batur teh marukanan geus ayeuna mah ari ceuk pamikir emak mah ieu ge ceuk pamanggih emak entong gawok kitu ieu keun teu boga anu kitu ge urang mah ari kudu pibahayaeun
picereweden tur bakal nimbulkeun kaributan mah kejeng nanahaun lah. Mending kieu we bari teu boga bari jeung pikiran teh kapan tenang. Keukeuh indung nama nyaram malah nitah dipulangkeun deui. Nyi Marsinah keukeuh deui butuh. Tungtungna manehna boga karep rek ngabobodo belanan ka indungna. Sumuhun kartos ari kitu mah da abdi oge tangtos ngartos beti anggalna ge emak. Moal henteu ari garwa namah bakal kituna teh terkadang nyusul-nyusul mawa pakarang anu galak pisan mameureun teuing kumaha. Atuh ayeuna bade dititipkeun deui bae ka Cerosni, sina dipanganterkeun deui atanapi dipulangkeun deui ka Denmusna. Tah kitu anaking. Ulah urang mah tong kabita ku harta bianda anu rek kira-kira na bakal nyilakakeun. Da meureun bakal keuna ka jalma nu kacida nyerieunana ku urang teh. Tantu manehna sok tetekadan deui teu wani ku kasar ku lemesna. Kitu meureun anu nyeri mah marukanan. Nu matak hidup teh sing boga pikir rangkepan teh Nyai. Keun bae sugan bae atuh Nyai kahareup mameureun Nyai teh bakal aya anu nyenangkeun, bakal aya anu nyaah ka diri hidup teh bari aya dina kabagjaan rumah tangga. Nah, da kabagjaan rumah tangga mah lain kupedah breh gedong nasi grong, beh atuh pakaiana lega, duitna atuh nambru lain. Tapi ku kasenangan hate runtut raut sauyunan di rumah tangga na. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, sareundek saigel, sabobot sapihanean, bari jeung teu aya dina ancaman batur. Sumuhun emak, engke cenah Cerosni bade kaditu deui ka Cikongkora. Da sok matuh kaditu Cerosni mah pasosorena teh. Nya da manehna mah kapan boga baraya di ditu teh. Tah bahankeun deui bae ka Cerosni. Tapi kade ulah rek matak pika teu ngeunaheun deui. Engke make jeung papada teu narima kana pamerena. Kumaha bae sing bisa nyaritana, sing ngeunah ka dituna, ngeunah keur ka urangna. Sanes nampik pangasih kitu. Nanging kalintang ngaraos rewasna kunampina kintunan anu sakitu ageng pipangaoseunana. Abdi teh kalintang teu wantu nampina, bilih bae kitu salira kalepatan. Tah kitukeun engke aya deui jawaban nu tangtukeunna kana kahayangna. Meureun manehna nyaritakeun pangharepana ka hidup, ku urang atuh jawab deui. Sanes teu bingah nama kalintang raos. Dina paripaos teh maka bingah teh asa kagunturan madu kaurugan ku menyan bodas. Dipe kapalai ku engkang teh nanging sanes nampik pangasih. Margi abot pisang gemeunana. Maklum kitu engkang, kapan engkang teh kagungan garwa. Isin kitu ku tuang rai. Oge hawatos gitu ka tuang rai. Tah kitukeun bae atuh Nyi. Tak naon. Ji engke mah sore PHP-keun bae ditu ka Rosni. Sumuhun bade emak. Rek disimpen heula belanan bisi leungit. Ceuk
Nyi Marsinah bari mawa cepuk ka kamarna. Datang ka kamarna mah manehna mikir, lah keun bae kakara sakali dua kali mah emak nu jadi kolot aing pasti kituna teh. Tapi lamun geus mindeng mah tur tak lamun teh aing gegebroan mawa hasilna mah piraku teu panujueun. Keur naon make jeung dagang disusuhun ka capek-capek mak teh. Mending bek jurungkeun anakna lah. Naon hesena atuh mak. cenah ceuk hatena kitu sotenan. Hanja ka pamiarsa, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag dugi ka dieu heula ieu carios, enjing urang teraskeun deui kalayan waktos sareng gelombang anu sami. Hatur nuhun, permios.